Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa para siswa kalih sepuhna nuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarengan ibu bapak saderek nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang durikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Nu dijomantarakeun langsung ti SMP Negeri 2 Garut. Alpukahna gawe bareng MGMP Basa Sunda SMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 7 semester K2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran naon bae nu baris dipidangkeunana. Kumaha cara sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalean gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Bapak dina lawungan pangajaran basa Sunda. Pamudah-mudahan urang salalawasna tetep aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina minggon anu kamari anu tos kalangkung hidup sadayana parantos diajar atanapi medar perkara cara dina nulis karangan pengalaman pribadi. Lajeng materi anu baris dipedar dina minggon anu ayeuna nyaeta pikeun ngabedakeun antara struktur karangan pengalaman pribadi sareng struktur catatan poean. Nanging satu acan urang medar karena bedana antara struktur anu tadi langkung tipayun langkung sae urang kedah maham heula naon anu dimaksud struktur teh. Cobi hidup sadayana aya anu uninga perkara struktur. Nah, janten anu dimaksud struktur teh nyaeta susunan atanapi runtuyan anu rek midangkeun leunjeuran kajadian pangalaman. Oge upama dina kecap anu sejen mah eta struktur teh bisa disebut oge sistematis. Nah, contohna upama dina hiji kajadian urang pasti apal heula kumaha mimitina eta kajadian bet bisa kajadian. Kadua eusi tina eta kajadian teh kumaha. Lajeng anu katilu panutup atanapi kesimpulan tina eta kacindekan tina eta kajadian teh kumaha. Hartosna disusun ngaguluyur ti kawit dugikeun ke akhir. Tah eta perkara struktur. Nah, antara bedana struktur teks pengalaman pribadi sareng struktur teks catatan poean nyaeta dina struktur teks pengalaman pribadi mah ngawengku 3 bagian nyaeta anu kahiji bagian bubuka, anu kadua bagian eusi, lajeng anu katilu bagian panutup atawa kacindekan. Sedengkeun dina catatan poean mah ngan miboga hiji bagian nyaeta bagian eusi hungkul. Nah, sabadana urang tadi medar perkara bedana struktur anu tadi 2, lajeng urang mikawanoh kana rupa-rupa teks. Rupa-rupa teks ari nu dimaksud teks teh nyaeta bacaan, wacana atawa karangan. Dumasar kana wanguna, wandana,
atau jenisna teks teh dibagi karena dua bagian. Nyata anu kahiji teks fiksi sareng anu kadua nyata teks non fiksi. Nah, anu baris dipedar nuju dipedar dina ieu pangajaran teh nyata teks non fiksi anu mangrupa teks narasi faktual kurung biografi pengalaman pribadi atau lalampahan. Anu mana cirina tina ieu teks teh nyaeta nyaritakeun hiji kajadian atau hiji lalampahan dumasar kana fakta-fakta anu geus karandapan ku hiji jalma luyu jeung fakta-faktana. Nah, eta panginten perkara teks mung sakitu panginten anu tesa kupa dipihaturkeun. Tong hilap hidap pidamel pancen anu aya dina modul. Urang pungkas wae ieu laungan teh ku ngaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP Bahasa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia ketampi pikeun nambihan pangaweuruh urang enggoni ngaraksa tur ngariksa ditinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun boh bilih mah salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun wilujeng tepangdi dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag dugikeun ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.